Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paha damang sadayana. Satu acan dimulai pelajarana. Hayu urang baca Bismillahirrohmanirrohim. Tah ayeuna urang lebet ka pangajaran 8 perkawis bencana alam. Satu acan urang lebet ngabahas pangajaran 8. Tujuan pangajaran nu ayeuna nyaeta aya 5. Nu kahiji ngaregepkeun carpon pikeun maham eusina. Kadua nyaritakeun eusi carpon nu geus diregepkeun. Katilu ngajelaskeun perkara carpon. Kaopat ngajelaskeun istilah kajadian alam. Sareng kalima ngalarapkeun istilah kana kalimah. Rupa-rupa bencana alam kungsi kajadian di alam Tatar Sunda. Banjir bandang atawa caah dengdeng, taneuh longsor di Bogor, gempa bumi atawa lini di Tasikmalaya, jeung sajabana. Eta kajadian bencana alam teh ngabalukarkeun karugian pikeun masyarakat. Kukieuna hayu urang babarengan ngajaga kalestarian alam di lingkungan sabudeureun urang. Mangga ayeuna dibuka heula kaca 85 bagian A. Aya paniten basa. Maca carponnya bagian kahijina. Ieu dihandap aya carpon atau carita pondok. Eusina nyaritakeun ngeunaan bencana alam. Pek baca heula ku hidep masing-masingnya. Caah. Harita teh dinten Minggu. Abdi nuju liburan ka bumi nini di Ciporeat. Hiji wewengkon anu kasebatna lembur. Kalaresan dinten Senena teh libur. Kumargi guru-guruna aya rapat di Korwil. Janten tiasa ngendong sadinten di bumi nini. Sasi-sasi ayeuna teh memang tos lebet usung ngijih. Seueur kawartoskeun di mana-mana banjir sareng rongsor. Dongkap ka bumi nini teh ngahaja sonten. Dijajab ku apa? Teras mulih deui. Nembe ge dongkap breg teh hujan turun ageung pisan. Kawas nu dicicilkeun ti langit. Dugi ka wengi hujan teh teu raat-raat. Jaba di mana-mana bocor. Maklum cenah saur nini teh mah saung butut. Nini mah tos luhlah bae hariwangeun sieun caah. Margi tos sababaraha sasih anu kalangkung seueur bumi nu tongper kawalungan. Ari ka saung nini mah si cai teh teu dugi lantaran saung nini mah wangunanana panggung. Namung ari balong mah tos pasti kacaahan. Atuh laukna ge kacandak palid, seep kacandak caah. Ti barang dongkap oge abdi mah tos ngaringkuk bae di kamar. Ngahodhod katirisan disimbut. Reup bae mondok tibra pisan. Hawar-hawar di pos ronda ka kuping. Sora kohkol 3 kali trong-trongan. Sarta jalmi nu ti buruan pating jorowok. Caah, caah, bakating kureuwas abdi nepi ka ngagabruk ka nini. Aya naon ni kohkol mani rame kitu? Cekeng teh naros ka nini. Hih, ari eulis sugan teh apal lembur urang teh caah. Tah geura dengekeun mani ngaguruh kitu. Muhun we leres. Pas ditoong tina jendela teh beh ditu caket walungan nya bae cai upluk aplak. Balong rata ngahiji sareng jalan ageung. Titinggalian abdi mah kawas laut. Ngan ieu mah caina kiruh dapat campur sareng leutak. Tina kajadian ieu aya sababaraha bumi anu kakeueum. Anu katinggal mung suhunan wungkul. Untung we bumi nini mah teu kakeueum. Da bumina panggung sareng rada jangkung. Benten sareng bumi sanes nu tos maloderen.
Seueur warga anu ngarungsi ka masjid sareng ka bumi warga anu teu kacaahan. Mata karunya seueur barudak anu ngear narangis. Enjingna teu sakara-kara cai teh tos orot ngan orokaya letakna manik kandel. Cai teh harita mah katinggalna ayem kacida. Caina oge ngorotan. Ari nu resep ngecrik mah pating kecebrak turun ka sisi walungan. Seueur nu aruntung kenging lauk arageung. Aya kajadian anu pikalucueun. Aya parabot anu nyangsang dina dapuran awi. Tayohna kasered ku cai. Atuh jalmi-jalmi pahibut meresan parabot nu nyesa pacampur jeung leutak. Saur Nini mah pami hujan ageng, lembur Nini mah sok sering kacaahan. Margi leuweung seueur nu dugul, tatangkalan seueur nu dituaran. Lepat sahanya? Duka atuh saha nu lepat. Abdi ge kira ngartos. Mung harita bu guru di kelas kantos nyarios. Upami leuweung dugul, tangtos bakal aya bencana. Upami teu banjir, nya longsor. Anu tangtosna hal ieu ngarugelkeun ka urang sadaya. Harita oge abdi nelpon ka bapa supados enggal-enggal dijemput. Siangna apa ngajemput, margi enjing tos kedah lebet sakola. Nini ge teu hilap diajak, mung alimeun. Atuh bapa ge teu tiasa maksa. Kalaresan ameng ka bumi Nini teh ngabantun oleh-oleh. Pangalaman ninggal caah. Kalaresan deui ti sakola aya tugas ngarang carita pondok basa Sunda. Lumayan aya bahan kanggo seratkeunun. Carpon caah teh sumberna tina majalah Mangle nomor 2203. Kenging Ami SA. Tah pami hidup teu ngartos. Aya kata-kata nu teu ngartos tiasa ditingali di kamus alitnya di halaman 87. Aya ageng, caah, ditoong, dugul, kohkol, letak, leuweung, ngahodhod, ngaringkuk, ngear, jeung sajabana dugikeun ka wewengkon. Tah ayeuna buka deui kaca 87 bagian B panyungsi basa. Aya istilah-istilah kajadian alam. Bacanya ku hidup masing-masing. Ieu aya ti hiji dugikeun ka 10. Caah sarua hartina jeung banjir. Caah dengdeng sarua hartina jeung banjir bandang. Angin topan. Angkeb sarua jeung ceudem. Bitu sarua jeung gunung meletus. Hujan angin katiga atau usum halodo. Lini gempa bumi. Samagaha poek waktu gerhana. Urug longsor. Usum mamareng teh halodo nurek ngamimitian ngijih. Usum ngiji sarua artina jeung usum hujan. Tah kecap-kecap nu patali sareng istilah alam teh masih seueur keneh. Contona aya panon poe, katumbiri, guludug, srengenge, halimun, kilat, bulan, jeung sajabana masih seueur kenehnya. Alhamdulillah pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna tos beresnya. Engke disambung deui pangajaran 8 nu teu acan beresna. Minggon payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.